Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos ngeresakeun sindang manawi katampi manggasin kuring seja nyarioskeun salesewes pidangan urang Sunda. Mitra Tatar Sunda, perang rongkah di sapanjang jalur Bogor, Sukabumi, Cianjur, mangrupa salah sahiji perang nu jadi catatan dina sajarah Kerajaan Inggris, dugika dilebetkeun kana kurikulum di Akademi Militer di Kerajaan Inggris. Dina eta perang, Inggris adu hareupan jeung pasukan Republik sakumaha nu ditulis ku Kolonel A.J.F. Dalton dina bukuna The Fighting Cock. Yen dina tanggal 10 Desember saenggeusna serangan pihak lawan dolar, lalampahan konvoy diteruskeun ngajugjug Sukabumi. Sajeroning kitu, Royal Air Force terus ngayakeun serangan, ngayakeun panarajang udara anu pangrongkahna dina perang di Pulau Jawa. Tah, mitra Sunda, eta teh lain jijieunnan urang. Eta teh hiji pengakuan jujur ti pihak lawan nyata Inggris. Sajeroning angkatan perangna dikirim ka Indonesia, anu harita teh karek bubulanan merdeka. Maranehna sama sakali teu boga panyangka sok sanajan sacongo buuk, yen baris nyang hareupan hiji kekuatan Republik anu sakitu hebat sumanget tempurna. Disebutna oge perang pangrongkahna di Pulau Jawa. Jadi sesebutan perang rongkah teh lain cek urang. Anu teu mustahil mun cek pandangan urang mah eta teh aya unsur dijenjieun. Bae anu disebut Hari Pahlawan teh dumasar kana peristiwa 10 November 1845 di Surabaya, Jawa Timur. Tapi lamun urang ngabandungan pangakuan ti pihak lawan, dina hal ieu nyata pasukan sekutu. Yen perang revolusi nu dianggap hebat mah justru anu lumangsung ti mimiti tanggal 8 Desember. Nungan lain sapoe dua poe waktuna, tapi bubulanan bari jeung henteu di satempat. Kacarioskeun dina perang di wewengkon sabudeureun Sukabumi. Pasukan Kerajaan Inggris karoloncodan. Perwira militerna loba nu tiwas, kitu deui peralatan tempurna loba nu hancur lebur. Nah aku naon atuh dugika ditulis jadi buku ku Kolonel Dalton ge. Anu judul bukuna teh kirang langkung The Fighting Cock, Being the History of the 23rd Indian Division 1942 to 1947 by Kolonel A.J.F. Dalton. Eta buku teh dijadikeun bacaan wajib kanggo taruna Akademi Militer Kerajaan Inggris. Kasang tukangna meureun sapedah eta perang teh kacidarongkahna. Naon margina mitra Sunda? Cacak upami ukur perang keketrekan, bet piraku teuing make digedekeun dina sajarah militer Inggris. Ieu buku nu ditulis ku eta perwira sekutu teh tangtos dumasar kana fakta
sabab Dalton kaasup bagian tina eta perang revolusi. Sakumaha nu aya dina catetan sajarah Indonesia mitra Sunda, yen tugas utama pasukan sekutu anu datang ka dieu teh nyaeta pikeun mulang-mulangkeun tentara Jepang anu geus jadi jajebolan. Nu geus jadi patalukan lantaran nagarana eleh kasoran dina perang dunia kedua. Anamung di satu kangen sekutu teh aya nu ngabonceng nyaeta tentara Walanda deh ngingintil. Anu datangna ka urang teh boga pamaksudan sejen teh lainana teh nyaeta deuk ngarebut kamerdekaan bangsa urang. Tah eta pangna tentara sekutu dianggap musuh ku urang oge. Katurug-turug deui urang Walanda anu karek dibebaskeun tina interniran Jepang geus mimiti ngacaukeun deui. Kaasup sabagian urut Kenil KNIL anu kitu peta teh lantaran maranehna mah tetep ngarasa ngadunungan ka Walanda. Sedengkeun upami ku urang dilenyepan ari Kenil teh nyaeta tentara Hindia Walanda mitra anu umumna mah bangsa urang-urang kene. Kocap tanggal 30 September 1845 Divisi India ke-23 nu dipimpin ku Mayor Jenderal Halpon jeung divisi ke-26 nu dipimpin ku Mayor Jenderal Camber tunduk di Jakarta. Divisi India teh sanyana tentara sewaan anu diurang masuk disebut pasukan Gurkha di Jakarta, pasukan Inggris disebarkeun ka kota-kota liana. Konvoi pasukan Inggris anu rek ngajugjug kota Bandung, Paris, Panjava teh ngaliwatna ka jalur Cikampek, Cirebon jeung aya oge nu nyokot jalur Bogor, Sukabumi, Cianjur. Tah para kasepuhan, para mitra, anu ngaliwatna ka Sukabumi anu diserang rongkah ku pasukan Republik mah sakumaha anu diserat ke Dalton dina bukuna. Nalika rek asup ka wewengkon Sukabumi, eta konvoi diserang ku pasukan Republik ti Resimen 3 Sukabumi anu dipimpin ku Letnan Kolonel Edi Sukardi. Dina memorna pertempuran konvoi Sukabumi Cianjur tahun 1845 dugi ka 1846, Edi Sukardi ngadadarekeun pengalamanana mitra. Disebatna oge eta pertempuran teh ngepung wakul orai mati lantaran pasukan sekutu anu disanghareupanna teh pohara samaktana ku pakarang. Kacurug-curug geus mibanda pangalaman dina nguyup getih sajroning lumangsungna perang dunia kedua. Dina eta konvoi aya kurang leuwih 150 truk mitra, sanes 15 truk, sanes 1 truk. 150 truk nu ngamuat pasukan 5/8 jet dikawal ku tank Sherman, oge Panzerwagen jeung Branch Carrier. Tah mimiti dicegatna teh di palebah Bojong Kokosan. Bojong Kokosan mitra, di urang Sunda, Bojong Kokosan teh nyaeta salah sawieuh desa nu kiwari mah di Kacamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jawa Barat mitra. Dipegatna di palebah lembur Bojong Kokosan nyaeta dina jalan anu pungkal pengkol bulak belok di sahandapeun jungkrang nunang tawing alias lungkawing. Tah pasukan anu dipimpin ku Pak Edi nempatan posisi di saluhureun jalan, nyarumput dina bibir gawir jungkrang, samemehna dina jajalanan anu baris dipake liliwatan tentara sekutu teh geus dipasangan ranjo darat. Mitra Sunda upami diukur ku kalkulasi ilmu perang, weleh kekuatan tentara Republik teh tebih aya di sahandapeun pasukan sekutu. Masing kalah kumaha oge, tentara pihak ditu mah nyaeta sekutu geus mibanda pangalaman dina medan dan laga nalika nyang hareupan pasukan Jerman jeung Jepang. Kaculug-culug didedel ku sajumlahing senjata anu geus modern pikeun ukuran zaman harita. Upami tentara Republik
Kermah tacan boga pengalaman, katambah-tambah pakakas perangna oge ukur satimu-timuna. Minangka pangpunjulna teh dina sumanget anu ngagedurkeun heroisme. Cacak upami kudu perang adu hareupan. Padungdung patutunggalan cek paribasana. Tangtu bae kakuatan pasukan Republik Kacida Ganjorna. Ngan ku sabab ngagunakeun taktik nyegat dina jajalaneun. Katurug-turug tempat nararumpil pasukan Inggris tepati bisa meta. Posisi maranehna aya di hana. Ari tentara urang bisa nerenteg di belah luhur. Duar, duar. Cek J.F. Dawson dina buku na The Fighting Cock. Yen kendaraan panghareupna kapaksa eureun lantaran aya hahalang anu dipasang dina jajalaneun. Dina saluhureun gawir, pasukan Indonesia umumna marake seragam tentara Jepang nyarumput dina lombang. Dina luhur gawir maranehna mimiti nyerang teh. Pating belower ngalungkeun bom molotov koktail kana kendaraan anu keur konvoy. Mitar Sunda dicarioskeun deui ku Letnan Kolonel Dalton dina bukuna. Pasukan Republik nu ngalung-ngalungkeun bom molotov koktail nyaeta kana kendaraan nu konvoy. Eta hal teh geus tangtu lain hiji pagawean nu babari pikeun yang hareupan panarajang musuh anu sakitu ngadadakna. Musuh anu teu katempo jirimna. Pasukan Republik teh sasatna nyarempod dina gawir nulung kawin. Pangawalan infanteri nyebar sapanjang kurang leuwih 12 km jalan raya. Sumawona di dina geus reupeuting, sepi jempring, rehe comrek. Komandan Batalion Jet Tatuparna satuta serangan numunggaran. Salah sahiji kendaraan ancur, kendaraan liana loba nu ruksak parna. Utamana mah para supirna plak-pluk maruragan tina truk. Tiwas katiru pelor mata dinggiapeun. Sakumaha nu diserat ku Letnan Kolonel Dalton dina Sejarah Militer Kerajaan Inggris The Fighting Cock dina bab 24 anu judulna The Turn of the Year 1945-1946. Inyana nyaritakeun mitra yen an up convoy salah sahiji konvoy escort by 5 per 9 jet anu dikawal ku batalion 5/8 jet who were newcomer to Java had begun the long climb through the hill when the leading vehicle were halted by roadblock. Nyaeta pendatang baru di Pulau Jawa mimiti bergerak nanjak nyaeta kana mumunggang pasir. Atuh kendaraan nu miheulaan areureuun lantaran dihadang
kuno ngarintangan jalan. The hillside was alive with Indonesian, many of them in the Japanese peasant occupying Pokhol, from which they lobbed an endless supply of Molotov cocktail on the bicycle. Dina luhureun mumunggang pasir, euyeup ku jalma-jalma nyaeta urang-urang Indonesia. Loba di antara maranehna nu nyarumput nyarempod nyaeta dina lombang-lombang pertahanan kalayan lir ibarat tentara Jepang. Jeung maranehna teh mimiti ngalung-ngalungkeun sagala rupa molotov koktail kana kendaraan-kendaraan urang. Nyata ku bom molotov kalawan terus-terusan neregdeg ka tebeh handap pitu mitra. Anu salajengna diserat oge ku Kolonel Dalton yen konvoy batalion jet jeung batalion Gurkha kudu nahan hiji panarajang dina posisi anu kurang atawa teu nguntungkeun. Pasukan karek bisa ninggalkeun wewengkon Sukabumi nyaeta dina tanggal 12 Desember. Jumlah anu tiwas kurang leuwih 24 tentara. Kaasup perwira RAF anu pancena nyaeta mere panduan kana pesawat udara jeung 3 supir mobil ambulan. Pasukan Republik dengan saukur nempatan posisi di wewengkon Bojong Kokosan jeung sabudereunana, tapi sumebar nepi ka Ciranjang. Panjangna teh kirang langkung 81 kilometer. Dina perang gelombang kahiji lumangsung kurang leuwih 3 poe. Ari pasukan sekutu mah apan bogaeun kapal terbang di luhur. Tah, ku serangan ti awang-awang ti Jomantara ti Dirgantara kitu dibalesna urang teh. Pasukan Republik diteregteg ku pelor anu diutah-utahkeun tina kapal terbang sekutu. Radad. Cacak muntu dideudeul ku skuadron udara mah. Pasukan Inggris teh bakal burak-rakan. Ari ti pihak tentara urang, apan tentara urang mah teu barogan senjata pikeun nangkis hiji serangan udara mitra. Da lamun ku urang kapal terbang ukur dikeceng ku bedil dorlok ti belah handap. Moal aya hartosna mitra. Kumargi kitu nu jadi sasaran gempuran udara Inggris teh lain ngan tentara wungkul, tapi deh warga masyarakat. Dina perang gelombang kahiji, anu gugur ti pihak tentara urang kurang leuwih 25 urang. Katambahan ku 20 warga masyarakat biasa. Perang gelombang kedua diteruskeun kurang leuwih dina tanggal 10 dugi ka 14 Maret tahun 1846. Harita mah medan perangna geus leuwih sumebar nepi ka wilayah Ciranjang, Cianjur. Sami ieu ge mitra Sunda ngagunakeun taktik nyegat musuh di jajalaneun. Ngan bae saterusna mah pasukan Inggris geus ningkatkeun kawaspadaanna meureun ngeunteung kana kajadian nu geus-geus. Tah mitra Sunda, dina perkawis ngeunaan perang konvoy anu dipimpin ku dirina, Bapak Edi Sukardi netelakeun ka urang sadayana. Yen hikmah tina perang konvoy tanggal 8 nepi ka tanggal 12 Desember tahun 1845, najan teu langsung Republik Indonesia diaku secara de facto ku pihak sekutu serta ngagugah dunia internasional. Sedengkeun ari ceuk Kolonel Dalton mah
bangsa Indonesia geus aya parobahan, boh dina sikap, boh dina penampilan. Para mitra Sunda, upami sikap urang kiwari rekumaha. Memang leres anu disebat sajarah teh milik jeung bisa dilelempeng ku anu keur nyekel kakawasaan. Sasakmun urang Sunda cumarita di ieu republik jigana mah dongeng dina perkara hari pahlawan teh panginten bakal aya bentengna mitra Sunda. Leres hatur nuhun. Ieu carios mangrupi sajarah Sunda, leres-leres sajarah sanes dongeng Sunda. Anu dicandak di antawisna tina seratan salah sawios budayawan Sunda nu kagungan nami pena TS. Hatur nuhun ka Bapak TS. Sumangga mitra Pasundan. Cag mitra Sunda. Hatur nuhun sareng hapunten nu disedia tina samudaya kalopatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.